mah ayeuna dibandingkeun rek mudag-mudag surga Allah ku ladang salat urang, ladang puasa urang, ladang tahajud urang, ladang sedekah urang, ladang haji jeung umroh urang, moal katiasa ngaon tah ku pahala urang. Nikmatna surga Allah teh. Nya we Allah maka urang. Aya jalmi ahli ibadah anteng-antengan ibadah teh. Dugikeun ngagaduhan urang kali santri ge tiasa ngapung kapungkur di zaman Bani Israil. Namina ulama agung disebutnya ulama terkenal Barsiso. Santri nage teriasakeun ngapung. Akhir hayatna eta seemang, eta ajengan, tungtung hayatna suul khotimah. Padahal ahli ibadah. Bahkan ibadah nage lain jika urang aya khariqul adah ngarapung bisa namanya dia luhur tangkal cau mun bahasa ayeuna mah. Tapi aya jalmi nu can pernah ibadah tapi leubeut ka surga. Lebat sahabat sumping sahabat Kanjeng Rasul. Ya Rasulullah amri teh yang lebat Islam. Alhamdulillah sareng Kanjeng Rasul teh. Sok ikrar anjeun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Candi papatahan salat Kanjeng Rasul karek sahadat kudu ge can bisaeun eta jelema teh sumang teh. Nemek ge diajar sahadat enjing-enjingna aya instruksi di Kanjeng Rasul. Waktuna isuk teh aya penyerangan, musuh-musuh nyerang ka Madinah. Urang pertahankeun agama tina serangan musuh, yuk urang jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah. Si emang ngiluan jihad fisabilillah, mang rek ngiring jihad fisabilillah perang. Bade ya Rasulullah, si emang can bisa jampe wudu. Bujeng-bujeng salat jampe wudu ge teu bisa, wudu ge teu tiasaeun. Langsung perang fisabilillah dikersakeun ngantunkeun dina jalan Allah fisabilillah syahid surga neraka eta surga tos salat acan tos puasa acan bujeng-bujeng saum bujeng-bujeng haji salat ge acan bujeng-bujeng salat wudu ge can pernah karek sahadat teh unggul geletuk poe maot surga tadi dibukakeun ku Gusti Allah kulantaran naon aya rahmat Allah. Nyenden urang ulah tetengenan surga teh ku amal urang sanes. Pabdamelan Gusti Allah. Ulah tetegenan kapinteran teh milik otak urang. Kulantaran urang belajar kapinteran teh pamasihan ti Gusti tapak damel Allah. Ulah tegenan maka beungharan teh eta teh padamelan urang kulantaran urang usaha. Eta teh padamelan Gusti Allah. Urang ngabeung dibeungharkeun ieu teh dibeungharkeun ku Gusti. Punten. Eta tetap kena Allah.